Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selayana pencinta cerita Sunda terlebih dahulu Sunda versi Mang Dina Mara anu nuju ngadongkeun atau pribadi ngadongkeun carios siribelaan karangan Kilik Sadinten ieu nyata bagian anu ka 27 wargi Selayananya. Dina bagian anu ka 20 genep urang masih nyarioskeun harita Mangkohar tea sareng Pak RT nya wargi sadayana anu ningali orai da berlepat mah ieu di kolong kolong bumina sarip teh kaget kumaha jeung acara teh wargi sadayana mangga uli jeung ngadongkeun etang-etang landung Bang Brahman. Masya Allah nyaan aya orai Pak RT. Aduh kumaha atuh rek wani nembak orai sagede kitu ceuk Mangkohar da cangcaya sabab teu pati wani ari kudu moro orai nu sakitu gede nama lain urusan wani jeung henteu namang anu penting mah eta orai teh kudu nyingkah di ieu tempat sabab ngabahayakeun eta bisi nyapluk barudak atawa ingon-ingon. Sok urang kepung Mangkohar tak kokoh sakalian ngarabatul karumpul. Cek Pak RT ngajak moro orai atau Mangkohar teh satujueun lantaran orai ini sakitu gedena kudu buru-buru ditewak atawa dibinasakeun. Satuju pisan Mang mah memang kudu dipodaran eta mata. Sabun moal naon mun moal niat jahat na moal selalu kalembur manusia. Paingan Nyi Aisyah nepikeun ka ngalenger da geuning orai na jebrog pisan eta. Cek Mangkohar hari teh bari terus ninggalkeun Imah Sarip ngajug-jug ka garduh ronda. Ari Sarip jeung sejena pating torojol kaluar lantaran ngadenge anu ribut-ribut ngeunaan orai. Iwati Aisyah anu teu wani turun teh. Manehna mangaringkeb di kamar, pantona dikunci pageuh pisan. Ginggiapeun nempo orai nu pajonghok hareupeun kamar. Jeung diinget kene kana pangalaman ti heula basa ngintip salakina. Aki, jigana masih kasabelan teh kalangsu eta. Teu bisaeun balik. Da buktina kalang ngajedog di kolong imah jiga nu sieun ku Cileungcang. Paingan sabab peuting hujan gede da meureun aya nu gejul. Ceuk Aisyah ngomong sorangan manehna mah teu wani kaluar ti imah. Kocapkeun di gaduh ronda harita kadenge aya kokol ditihtirkeun. Buru-buru jalma-jalma daratang bari raung naranyakeun ka Mangkohar. Ku Mangkohar diterangkeun satara basna yen rek diajak moro orai di Imah Sarip. Atuh buguh jalma teh mani pahibut baralik deui ka imahna nyarokot pakarang sahaluna sabedogna aya ge nu marawa gegendir jeung tumbak. Bring salerea harita ngajug ka Imah Sarip niatna rek moro orai. Atuh mani ngabring cara nu rek indit perang. Jalma-jalma mani pahibut awewe pating jerewet nareangan anakna bisi ku orai. Barang datang ka Imah Sarip, jalma nu sakitu lobana teh diparentah ku Pak RT sangka ningker Imah Sarip. Tapi kudu ati-ati cenah sabab orai anu rek diala teh ka Cidagedena keur ukuran urang dinya mah. Kumaha teh carana ieu teh? Narek dipaehan wae Pak RT. Ceuk Mangkohar bari ngajingjing halu. Tujuan urang nyalametkeun warga kampung, sangkan ulah diganggu ku orai. Jadi calana mah kumaha we asal orai sina nyingkah ti lembur. Lamun teu daek nyingkah sarta ngabahayakeun paehan we sakalian. Ceuk Pak RT tandesna keur marentahna atuh ger jalma-jalma surak menigandeng salelea geus saged sapakarangna. Nya harita keneh ningker Imah Sarip tapi kabeh tayan wani gagabah sebab ngepung orai gede lain pagawean enteng-enteng. Mangkaning diburuan teh jarblog jeung lalieur deui. Aina orang kecapkeun di kolong mun jalma mah harita teh keur ceurik.
lantaran hayang balik teh nyaho jalan Nyimas Giringsing sedih cipanon ngaran celong hatena ngarakacak sumambat ka indungna. Duh Sunan Ibu, ieu abdi katalang sara kasarung teh nyaho jalan bumi alam asa poek. Nakamana jalan pangbalikan? Ya abdi tulungan, muga ibu maparincaan. Kitu ceuk Nyimas Giringsing anu harita cicing di kolong imah. Jajan Tunggaratu hatena pating saredet deui. Sabab sieun ku manusa anu harita keur surak eak-eakan. Tadi nama Nyimas Giringsing teh hayang buru-buru nyingkah ti lembur Jati Putri, tapi tanda pawan Nyimas Giringsing jadi poek. Tersidi kana jalan anu sok diliwatan. Asa aya nu ngahalangan. Barang kerjongjon ngahuleng karasa aya nu ngagedukan awakna. Barang direret songo awi anu seukeut aya kana limana, puguh we sakadang oray teu ruas. Jeung karasa nyeri pating jaradud. Gulusur awakna maju sisitna ngagesrek kana tatapakan kadenge manisaheng. Jalma anu ngepung tatan-tatan lantaran geus kadenge anu saheng teh tangtu sakadang oray geus lugar. Kolot-kolot geus sayaga, pakarang geus sadia mun oray bijil arek pada ngagebug. Oray disana kokokan harita. Anu ngepung beuki naya beuki sayaga bae. Logodor oray bijil ti kolong koceak jalma-jalma pating jardit. Nu borangan mah lumpat harita ngabecir. Cul pakarang tonolih ka batur. Awas ngisi, ulah gegabah heuy, ulah gegabah. Ceuk Pak RT gogorowokan ngabejaan kanu ngepung sangkan leuwih ati-ati. Ari jalma-jalma tea teu dikomando ge nyingrai da puguh sieun nempo oray anu sakitu gedena. Ari oray harita terus ngagulusur ka lebak. Kadinge saheng jeung bau hangru. Kujraga jalan gede ngaleor semu berat da puguh Nyimas Giringsing teh lungsek. Awakna tenangan, nu matak dina limpang teh bisa gancang. Diberi teh babari pisan, jalma-jalma anu ngepung tetep waspada, sabab geus pada nyaho kumaha lamun oray geus ngamuk. Hese ngalawana buntutna bakal ngabahayakeun. Tinggang huluna tak ku batu kadinya. Ceuk Pak RT ngagorowo kanu ditongo. Nu dititah pahibut nareangan batu gede. Bulumor batu segede-gede dingkul pating kalayang geblug ninggang tanu. Geur surak harita maroyo kanu ninggangna. Geblug batu beki karep. Akhirnya kejeret anu kena kana hulu oray. Nya buringkal oray teu buburingkalan. Buntutna oge buat babi tuluna nyusem kana lemah ngelel bari calawak. Hore! Bonang! Oi, bonang! Ceuk anu ngepung mani rame. Terus saja nurutan maledogan ku batu gede. Aya nu keuna, aya nu henteu. Malah batu teh nepikeun ka numpuk di jalan. Dina waktu nungan sakedeung, hampir sakibik batu numpuk. Tapi oray can paeh harita teh. Malah buburingkalan jiga nu amak. Sarta huluna celeungeung ileung-ileungan. Ulah diantep terus tinggangan kadinya. Bisi kabur deui oi. Ceuk Pak RT terus-terusan mere parentah. Sangka nu moro beuki sumanget. Rub jalma teh beuki deukeut ayeuna warani sabab oray katempo geus leuseuh. Tapi sang bis jalma ngariung mah oray teh jiga nu panasaran memeh paeh hayang ngalawan heula. Buringkal seot buntutna nyamber buriak nu ngapung nyingrai nya aya nu labuh ka dupak baturna aya genu ti kusru ka pangpengkeun. Jalma-jalma pating jorowok teu puguh dengekeunana. Nempo anu ngapung nyingrai oray teh teu tuluy ngudag. Tapi maksakeun lumpat ngagusur kanu bala.
Urih jeung jarong mani rebah kagiles ku orai gede. Gero Pak RT marintah sangkan orai terus diberi bisi jauh manten. Atuh burutok jalma-jalma lalumpat harita teh ngudag orai. Bari marawa batu blug batu mani murubut ninggangan orai. Tapi orai matongoi indit neangan nubuni. Pegatilano. Cek Mang Kohar gogorowokan kanu dilande. Ditema kuno pating jorowok mani patarik-tarik. Kaya nu keur morok ka Sidaramena da puguh kakara harita manggih orai gede. Kocapkeun sakadang orai harita teh nepi kana sedong sisi walungan terus nubus kana leuwih. Tapi leuwihna deet atuh kaciri keneh kuno udag. Serta didinya taneuh ledok tapak ngaliwatna ledug. Mang Kohar ieu orai teh di dieu Mang dina leuwih. Cek salah saurang anu ngudag ngagorowok ngabejaan. Atuh burudul jalma-jalma teh nyalampurkeun mani paheula-heula. Samalah Pak RT jeung Mang Kohar geus aya di dinya. Mang Kohar, neangan awi surat, urang totog ti dieu tah. Cek Pak RT harita, maksudna mah hayang ngala orai hirup-hirup. Wah hese Pak RT mending lempag kutubak. Pokoknya mah asal modal we. Nah bat lebating aturan. Cek Mang Kohar sajian laung nyebut satuju. Kitu nate aya nu langsung ngalempagkeun tumbak kan awak orai anu ngarengkol di jero leuwih. Bus tumbak kana leuwih tapi teu keuna kana orai. Grrrr sajian harita surah. Moyok kan boga tumbak serog di saurang hiuk serempat tumbak lempeng kana beuheung orai cereb kana cadas hulu orai ngagiler cai leuwih mota hop ulah sambarangan atuh lebar pakarang eta teh ayeuna mah ngendengan ahli tumbak dengan ahli sarta nu boga tumbak kabeh kumpulkeun jadi numbakna ku saurang cek Pak RT paparentah. Tarojol hiji kolot nyamperkeun bawa tumbak gagangna tina rujung. Yo, nu abah apake. Tapi kudu sakalikeunna. Sabab lamun teu keuna bakal keuna kana batu matak mintul eta teh. Ceuk si abah bari mikeun tumbak. Ku Pak RT harita ditampanan. Ya terus luak rieuk sugan aya di nu sajena. Tapi tumbak dengan hiji deui nu sejen geus tarancep dina leuwih teu teurak ali kana orai mah. Sahayo nu sanggup numbak sakalikona? Eueuh nu nembalan sabab eueuh nu ahli dina urusan tumbak. Nyalila-lila aya nu wani nyarita nuduhkeun ka nu boga tumbakna. Atuh Pak RT teu loba pikir, red ka si abah bari nyarita. Bah, tumbak ngan kali hiji deui teh bahir. Lamun ieu gagal eueuh deui tergantina. Jadi ieu tumbak kudu keuna mun bisa makanna hulu orai sakalian. Anu kudu ngalempagkeunana taya deui wati abah nu kagunganna anak ieu mah. Saur tumbak teh dibikeun deui kanu bogana. Doakeun atuh ku sarerea nya. Sangkan ieu tumbak teurah kana eta orai. Cik si abah bari nampanan tumbak terus maju ngadiketan leuwih panonna mureleng ka orai anu ngalemeng di jero leuwih teh. Atuh caina geus kiruh teu pati sidik tapi si abah teu cangcaya terus ngalalempeng tumbak kana leuwih. Akhirna siap tumbak nyuruh kana leuwih bres buringkal orai teh ngaburingkal buntutna bubat babit. Cai leuwih ngadadak jadi motah bani ngagolak jiga nu diubak ku gajah. Atuh ger jalma-jalma sulak manika prok harita. Atoh nempo orai kabilangan ku tumbak teh. Sarerea muji ka si abah tapi nu surak ngadadak jempek lantaran ti jero leuwih aya nu bijil hulu orai anu beuheungna katiir ku tumbak.
Sarelea kaget nempo orai anu kuatan. Sakutu tikoro ampir sapateh kuat keneh letah nangelel huluna celeungeng. Gusur orai teh ka darat maju lalaunan tumbak ka gusur. Barang nempo orai kitu sarelea ngarasa seber butok lalumpatan patarik-tarik sabab kabeh ge nyangka yen orai nawaduk cenah. Ari si Abah nu boga tumbak ge olohok lantaran nempo orai nu tayakan nyeri. Bulut si Abah lumpat dituturkeun ku Pak RT jeung Mang Kohar kabeh ge taya nu wani ngadiketan. Harita orai anu geus katibanan ku tumbak teh geus lungsek. Sanyana mah taya tanaga manehna eukeur kabur. Nya sote bijil ti leuwih sasat maksakeun sabab mung paeh di jero cai. Duh Kang Sarip, nasib kuring teh bet kieu-kieu teuing Kang. Tulungan Kang. Ieu kuring ditandasa ku bangsa akang. Haryaneun kabeh ge tarelenges pisan. Kitu cenah ceuk Nyimas Gringsing anu wujudna harita mataya di lian ti orai anu geus katiir ti corona ku tumbak teh. Gusur ka daratan terus mancat ka sawah di dinya tanagana geus beak. Malah buntutna nyampai keneh dina galang. Tungtung buntut kena keneh kana cai leuwih. Geus teu kuat mancat. Orai ngajepat ngararasakeun ka nyeri, tungtung ngulapes hos paeh beuheungna katiir ku tumbak ampir sapat. Ari nu ngepung harita teh olohok kabeh can aya nu wani deukeut bisi orai can paeh. Ngan si Abah nu tenang teh malah lila-lila mabebeja ka Pak RT. Pak RT, Abah butuh keneh ku tumbak arek dicokot ieu. Kitu pokna terus nyampeurkeun ka bangke orai. Ari nu sajen can wani nuturkeun bisi oraina can paeh. Teguh cerita si Abah geus nepi kana hulu orai langsung nyabut tumbakna terus dibersihan di walungan. Leos balik teu malire kan lalajo nu harita pating caloho. Geus paeh kitu Mang eta teh? Cik Pak RT. Jelas paeh Pak RT, apan teu usik-usik acan dicabut tumbakna teh. Ieu urang sampeurkeun ah. Geus paeh pisan eta orai teh. Nya hayu atuh. Kuring ge panasaran ieu teh. Braduanana arindit muru kana bangke orai. Atuh lempo Pak RT jeung Mang Kohar indit mah nu sejen oge nuturkeun daharayangeun nyaho ti kadeuketan. Nya teh kung sedila orai teh geus pada ngariung, tetela geus paeh geuning. Malah beuheungna sapat sabab kapegatkeun ku nu nyabut tumbak. Sararea pating aruh da puguh orai teh panjang jeung gede deui. Ngan buntutna buntet eueuh anu lancipan. Orai naon ari nu kieu nya? Da mah hiwa geuning beda jeung nu loba. Boboa imah ipri yeuh. Cik Mang Kohar bari noker hulu orai. Nu sajian mencerong hayang sidik kana huluna. Ah, teu nyaho. Pokokna mah orai gede anu kieu mah. Cik ukur tah sabaraha meter panjangna tah? Aya tah 7 meter kitu. Cuk Pak RT bari naksir panjangna orai ti huduk nepi ka buntut. Hei, baretot euy. Ngara buntutna ngajepat di dieu. Sok, ku sarelea ngara ka bawa. Mang Kohar ngajak ngagusur orai, atuh terus orai teh digalusur ku 10 urang teh seuseut ngageser. Nya sanggeus ngajepat diukur ku Pak RT ti hulu nepi ka buntut teh 7 meter leuwih saeutik. Terus beutungna ditaksir tetela ampir sarua jeung tangkal kalapa congona.
saluhureun tangkal jambe. Aduh, tohaga ieu orai teh. Nah orai ti mana lasos ka dieu nya? Nya tangtu orai ti nagarana atuh da di urang tara aya nu kieu. Ceuk Mang Kohar terus ngalugas bedog rek ngala sihungna. Aina urang kocapkeun di lembur Jati Putri, harita teh jalma-jalma manipah hibut sabab geus ngadenge yen orai teh beunang di Cihideung sisi walungan. Atuh bugu maninggah beuring harayang lalajo lantaran ceuk beja mah orai teh sagede drum cenah. Da kitu ceuk Pak RT basa keurewas. Ari salib saeutik ge teh hayang nempo kala ngahuleng mikiran geus kajadian. Manehna bingung da pugu bet aya kajadian kitu nu bijilna ti imah manehna. Katurug-turug peutingna teh tasugian gede sarta nyimas giringsing nyebutkeun kata limbang teh nyaho jalan. Sabot ngahuleng mikiran eta, Aisyah nyampeurkeun ka Sarip gek diuk ti gireunana, tapi sajongjongan mah taya nu nyarita. Ngaharuleng wae jiga nu keuna ku tenung. Sanggeus sandalila Aisyah mimiti nanya. Kang Sarip, kumaha emutan akang ku ayana kajadian ieu? Nu tadi teh orai naon habat bijil ti kamar geuning. Kitu ceuk Aisyah bakat ku panasaran. Jadi manehna hayangnya pamadegan salakina. Tapi Sarip can waka ngajawab, manehna kalakah beuki bingung jeung era ku pamajikan sabab geus jelas ayeuna mah moal bisa ngabohong. Da pugu sagala rupana geus nemrak. Nempo Sarip nu ngahuleng Aisyah sulti pok nyarita leuleuy. Nu geus Kang. Ngan kahareupna ulah sakali-kali deui. Sanyana mah kuring geus nyaho kana kalakuan akang teh. Ngan teu wani ngaganggu bisi akang teu suka. Sah, akang rumasal salah. Geus milampah nu teu parok jeung batur. Ayeuna akang teu bisa ngabuni-buni kalakuan. Sabab geus kanyahoan ku Aisyah. Malah akang teh geus boga taksiran. Pangna aya kajadian kieu teh tangtu ieu pokal Aisyah. Ceuk Sarip langsung uding ka pamajikanana, dabungan Aisyah nyebutkeun geus nyaho. Kuring teh pamajikan akang, boga rasa tanggung jawab jeung ngarasa melang. Bisi akang kabawa ku sakaba-kaba. Tak kulantaran kitu kapaksa kuring teh muntang tulung ka Aki Cakra, nya hasilna teh kieu. Taksiran akang teh salah. Pasti ieu teh pagawean Aisyah. Tapi keun wae geus kejadina sarta akang ge ngarumasakeun salah. Tapi ari satadina mah bakat ku hayang nyenangkeun kanu jadi pamajikan akang teh. Ulah sangsara teu inceran geus-geus. Tapi Kang, kuringan teh hayang loba harta ge, ari meunang menta ka siluman mah. Hayang ge rezeki nu halal. Meunang ke sang sorangan sarta asli ti pangeran urang tak kitu Kang. Sarip kenembalan manehna unggut-unggutan. Da manehna ge lain teu ngarti kana urusan eta. Ngan teu kuat nahan nafsu kagoda ku siluman katumpakan kulunya berana. Ta ayeuna rek kumaha atuh Kang, na teu era kanyahoan ku umum. Tangtu era. Malah malawi teu era akang teh wiwirang. Tapi da geus kejadina akang moal ipis burih. Moal bodas buntut. Sakabeh nu geus kajadian rek ditarimakeun kalayan kasadaran. Nya syukur ari kitu mah Kang. Muga-muga we akang teh sing bisa ganti pilumpangan. Ulah kabawa ku sakaba-kaba, ulah kabaud ku siluman. Nuhun sah, akang ngarti ayeuna mah. Tapi kumaha mun harta banda nu geus aya beak deui. Akang mah hariwang ieu teh. Bisi siluman nyokot deui harta bandana nagih ka akang. Rek beak deuykeun wae Kang. Asal harta nu halal meunang kesang urang mah ulah. Sabab sabagian tina harta urang teh hasil usaha sarerea. Malah biucih ge milu cape da milu digawe. Kuring ngakajeun saeutik asal halal Kang.
Hari-sari parita unggut-unggutan. Manehna teu pati loba omong, sabot keur geunem catur kitu, torojol aya nu datang horeng teh mangkohar, bani ngahegak bakat ku capek. Atuh awak kalotor jeung luut leet kesang deui. Benang orai teh jang, aduh bani gede teh sagede alaihim. Datang-datang mangkohar laporan gek diuk dina Bang Barung. Kumaha mang kukupingan teh beunang nah di kumaha mang cek Aisyah mani curinghak. Manehna panasaran hayang nempo sakali deui. Leres nyai beunang ku si Abah ditembak beheungna hampir sapat. Gede sagede tangkal kalapa itu tuh. Cek mangkohar nuju kana tangkal kalapa di sisi jalan. Aisyah ngarereh. Manehna colohok asa teu percaya kana dedengeanana. Pira aku mang nahanya sagede kitu. Buktikeun engke da ayeuna keur pada ngalalajoanan ku urang dieu. Malah rencana Pak RT marek disisit. Dialah kulitna. Di mana ayeuna mang? Di sisi Walungan Cihidung, di sawah Bah Juho tah. Arek kalajo atuh. Aisyah teu bebeja heula ka salakina leos indit bakat ku hayang sidik. Hari-sari parita ngarakasak hatena. Sabab dinten teu ge anu maot teh pamajikanana ti nagara siluman, hate Sarip sedih mani asa digerihan. Kunaon ngalamun wae teh jang na teu hayang ngalajo oray. Baturna ka dipaheula-heula eta teh sabab di urang ngalangka atuh aya oray gede. Cek mangkohar bari neuteub ka Sarip. Lain teu hayang mang, pugukeun teu ngaradeunah kuring teh. Peuting tadi teh kurang sare mang. Ieu sirah mani kaleuneng kieu geuning. Bari mencetan tarangna nu memang asa berat karasana. Bakat ku bingung jeung sedih, heran bet aya kajadian kitu. Sarekeun atuh lieur mah komo ari kurang sare mah. Cek mangkohar terus nangtung, rek balik heula ka imahna. Malah mah harita ge terus amitan. Leos manehna balik, atuh Sarip teh asa pada ninggalkeun karasana manis sepi mata keung. Duh, nabet kieu-kieu teuing ieu teh. Watir temen nyimas, meureun anjeun teh katarang sara kasiksa jeung tunggara. Hampura nyimas. Cuk Sarip parita ngomong sorangan, terus sengkat bus ka tengah imah lantra kelintrik teu pugu cabang. Samar polah jeung samarasa. Tungtung nabus ka kamar panyepen, kasampak mata kaget. Kasur aut-autan bantal ngagoler di pojok kamar, parupuyan maur lebuna ayang-ayangan. Aih, ieu teh naon hartina ieu? Cuk Sarip bari ngahuleung ngajanteng di tengah kamar. Red kana wadah sasajen geus aur-auran jiga aya nu ngaut-ngaut. Sarip lungse awakna jadi leuleus buru-buru ka tengah imah gek diuk setengah bebeutkeun maneh. Satengah huleung mikiran kajadian peuting tadi dihubungkeun jeung paehna oray di Cihidung. Kabeh matak sedih sabab Sarip teh asa kalengitan ku pamajikan. Gancangna carita beja ngeunaan paehna oray geus sumebar ka ngalembur. Sabab beja teh narakab ka mana-mana pada mawa ku jalma nu sok laliar jauh. Ku ayeuna hal ieu hate Sarip beuki sedih lantaran kasusahna asa digagedekeun, asa pada nyebarkeun ka mana-mana. Akhirna Sarip teh jiga nu beak harepan kalengitan gunung Pananggehan. Ari Aisyah kacida bungaheunana lantaran salakina geus bebas tina cangkraman siluman. Lantaran ti harita Sarip tara ngajalankeun deui kabiasaanana. Malah makamar nauge dibersihan, dipake kudang sare. Ngan aya rugina ayeuna mah Sarip teh kadulu kana gawe. Sagala sok ngandelkeun batur, tapi Aisyah mah teu ham-ham
manehna usaha sate kapola pikeun ngalilirkeun hate salakina sangkan ulah percaya teuing ka siluman. Tapi tarekah Aisyah teh can teurak lantaran Sarip teh keukeuh hayang nambahan di harta bandana cenah. Akhirna Sarip boga niat rek nepungan Aki Karsid anu bareto ngajijihkeun ka manehna atuh leos indit teu bebeja ka pamajikanana. Sadatangna ka imah Ki Karsid barabat nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian. Pugu Ki Karsid meninga jenghok bakat kurewas terus nyarita. Bahaya eta lamun kitu Majang. Moal bisa diteruskeun. Tapi bisi Ujang panasaran mah yuk urang ngadeus ka ratu. Sisugana nih aya piwelas di anjeunna. Kitu ceuk Ki Karsid. Muhun Ki ayu urang deusan di atau manawi we Gusti Ratu teh ngahampura kana katalobehan abdi serta mere digantina ayo urang cobaan nih ayeuna mah. Beral duanana arindit ka makam atuh di jalanna teu dicatur duanana geus tarepi weh kanu dijugjug. Tapi aya halangan lawang ka makam kahalangan kudahan Kiara sagede beuteung malang di dinya. Aduh iraha pungasna ieu Kiara teh aduh lah amari kitu basah hujan angin ceuk Ki Karsid bari neuteub kana Kiara. Iraha hujan ageng Ki basah malam Jumaah Jang. Wah mata keung puguh ge. Sarip ngahulang lantaran malam Jumaah teh manehna keur meujeunna susah. Da bugu nyimas geringsing teu daek cager malah maisukna kalaka binasa di kapungku urang lemur. Urang moncor Jang tah ka dieu. Ki Karsid moncor kana handapkeun kai anu malang. Sarip ge nuturkeun terus muru ka tempat pamujaan. Gek dari kawasa Sarip. Paledug Ki Kuncen ngukus sasupna mani mulek ka bawa angin. Sarip mendeko bae sila Ki Karsid galantang mapatkeun pamuka lawang. Sanggeus reng seplak nepak pingping Sarip. Leup Sarip beureum ari buntali geus aya di karaton urut bareto. Nah maniti iseun kieu Ki ceuk Sarip bari rerat-relet. Sabar. Moal lila deui ge bakal aya nu datang geura. Omongan Ki Karsid teu nyalahan torojol anu datang, tapi lain ratu bungbang larang oge lain putrina 7. Tapi jalma gede mani haluguh, kulitna hidung jiga arang. Matana herang buburilakan. Nambo kitu Sarip mani ngajenghok sieun ku eta jalma. Ieu ngaran Sarip heuh. Ceuk eta jalma bari nunjuk ka Sarip. Pugu Sarip mani burungkut ari nu ngajawab Ki Karsid nu sarua ngarasa sieun. Henteu lepat Gusti. Ieu pisan pun Sarip teh teh. Nanging waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Rupina dipungkas dicekapun bikin ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian ke-27. Panggieu carita Sunda tiasa katampi kalian kebingaan. Insyaallah lajengna bagian anu ka-28 enjing dina waktu susami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Numancen sim kuring Mang Dina Mara ngahaturkeun nuhun kepada sanana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.